Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sareng Nevan Rasyad di kelas 8B bari ngadugikeun warta soal COVID-19. COVID-19 mangrupikeun panyakit tepa anu disebabkeun ku virus anu nameka pendah nyaeta SARS-CoV-2. Virus ieu mimiti muncul di Wuhan, Cina sareng akhirna nyebar di seueur negara kalebet di Indonesia. Di Indonesia, kasus mimiti COVID-19 dilaporkeun dina 2 Maret 2020. Saatos WHO nyatakan COVID-19 teh pandemi, sadaya kagiatan sapratos damel sareng diajar dilakukeun di bumi. Nanging kasus novel coronavirus teh tetep tumuh. Pikeun ngarespon pandemi ieu, UNICEF parantos mimpin usaha sareng pamarentah Organisasi Kesehatan Dunia sareng mitra sanesna. Presiden oge ngaluarkeun peraturan ngeunaan pandemi nyaeta Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 dikaluarkeun pikeun ngatur larangan sosial skala ageng atanapi PSBB sareng dilaksanakeun dina koordinasi sareng kolaborasi sareng sababaraha pihak saleuyeus sareng katentuan anu sah. Sakitu wae nu tiasa ku abdi dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.